Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teraskeun tina bahasan ti payun anu sakumaha dina bagian kadua masih kena ngajelaskeun tina rusum atanapi muqaddimah kitab atanapi muqaddimah ilmu anu aya dina ieu kitab Takribul Maqsad. Ngajelaskeun rusum atanapi tanda-tanda anu aya dina rub'ul mujayyab. Nu pertama kamari markaz, nu kadua kaos irtifa, lajeng anu katilu ayeuna aya nu disebatkeun jaib tamam. Wasalisu jaibul tamam wa huwa khatun mustaqimun nazilun minal markaz ila kausil irtifa maksum bisin darjatan aksaman mutasawiyatan ada duha maktubatun bihurufil jumal tordan minal markaz ila kawasin wa yusama adadan mustawiyah wa aksan minal kawas ilal markaz wa tusama adadan makusah bi isnai asaro baitan bi kulli baitin khamsu darajat. Anu katilu tanda-tanda anu aya dina rub'ul mujayyab teh nyaeta aya nu disebatkeun jaib tamam. Naon jaib tamam teh nyaeta khatun mustaqimun, garis anu lurus, nazilun minal markaz anu kaluar tina markaz, taya markaz, ilal kaos kana kaos irtifa, ya kaos irtifa, ya awal kaos ya akhir kaos. Ngetang ti awal kaos kana akhir kaos disebutkeun adad mustawiyah, ngetang ti akhir kaos kana awal kaos disebutkeun adad makusah atau dipayun. Taya disebutkeun jaib tamama garis anu lurus mustaqim anu kaluar tina markaz berarti ieu kana jaib irtifa, kana kaos irtifa nyata ieu maka disebutna jaib tamam. Jadi kesimpulanna disebut jaib tamam teh garis anu lurus kana anu aya anu kaluar, garis anu lurus anu kaluar tina markaz kana awal kaos disebutkeun jaib tamam. Tah ieu bari maksumun bisin dibagi kana sin teh sabaraha, tingali jadwal ti kamari abajadun hawajun. Tah sin teh kalebatkeunana saapasun korosun tah sa 60. Berarti dimaksum dibagi karena 60 darjah aksaman mutasawiyan. Kalawan pembagian anu akur ada dua maktubatun bi hurufil jumal sami bilanganana kalawan tulisan nyata huruf jumal atau napi huruf abjad teh. Bi hurufil jumal tordan minal markaz ila kaos wasuma adad mustawiyah. Lamun heug maju ti dieu bilangan 60 teh ieu tah 60 darjah teh pan sakotak teh aya 5 darjah. Aya 5 darjah. Sedangkeun ieu aya 60 darjah sadayana coba urang hitang. Tah. Ieu sakotak 5 darjah. 5 atanapi datang kotakna biasa 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12. Jadi aya 12 kotak tah. 12 kotak dikali 5 sama dengan 60. Jadi eusina ti dieu tepi ka dieu teh atanapi ti markaz dugi ka awal kaos mangka di eusina ya 60 darjah. Bari aksaman mutasawiyan. Lajeng sami ditulisna ku huruf jumalnya. Lamun ngetang tina markaz kana awal kaos kana kaos irtifa mangka disebatna ada adad mustawiyah tah. Terus lamun ngetang tina awas awal kaos kana markaz disebatna adad makusah, adad makusah. Bi isna asaro baitan dina 12 kotak tadi dihitung aya 12 kotak ieu. Bi kulli baitin khamsu darajah sami setiap kotakna ngagaduhan 5 darjah. 5 darjah 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12. Tah nya. 12 darjah. Tina setiap kotakna teh 12 kotak. Tina setiap kotak 5 darjah. Jadi sadayana 60 darjah. Kita disebutkeun jaib tamam. Nah, gampil lah. Lajeng deui anu kaopat tanda anu aya dina burus tanda anu aya dina rubu anu nomor kaopat nu kakulung ku muqaddimah dina ieu kitab Takribul Maqsad
nyata aya sitini Rabi'u as-sitini wa huwa khatun mustaqimun nazilun minal markaz ila akhir kaos maksumun misla jaib tamam. Jadi anu disebut sitini wa huwa khatun mustaqimun nazilun minal markaz ila akhir kaos maksumun misla jaib tamam. Nyata garis atau figurat mustaqimun sami lempeng nazilun sami keluar minal markaz tina markaz ngan ila akhir kaos tah ka dieu disebut sitin luhur tina markaz ya markaz kana akhir kaos mangka disebutna sitin. Pembagianana sami sareng jaib tamam aya 60 darajah anu eusina aya 12 kotak setiap kotak 5 darajah kalawan dikali 12 berarti 60 darajah sami ya. Pembagianana ieu disebutkeun ngetang tidak adat mustawiyah tidak adat makusah upami cara penghitunganana ngan kali garis di dieu mah disebutna sitini upami ieu jaib tamam ieu disebutkeun sitin. Lajeng deh nomor kalima kampilah di dieu. Wal khomisu jeung nomor kalimana rusum atanapi tanda-tanda anu aya dina rubu anu dijelaskeun ku ieu takribul maksud nyaeta nomor kalima dairatu tajaib nyaeta dua buleudan tajib wahuma nispan dairata ini tah ieu dua dairah teh saparo buleudan kabirota ini tur anu pada gede kharajata minal markas anu kaluarna tina markas muntahian anu anggeusna atanapi tungtungna ahaduma ilahir kaos wa yusama jaib awal tajibul awal wal akhir ila awal wa yusama tajibus sani. Mana buktosna nyata buktosna seperti ieu tah aya disebutkeun dairah tajibul awal sareng dairah tajibus sani intina. Anu disebut dairah tajib teh nyaeta dua buleudan nu gede tah ieu disebutkeun dairah tajibul awal sareng dairah tajibus sani teh sami kaluarna masih tina markaz tuh anu kharajata minal markaz tah ngan aya anu akhirna ahaduma ila akhiril kaos nu salah sahijina aya anu kana akhir kaos tah ka dieu anu salah sahiji deui aya dua buleudan anu hiji kana awal kaos. Lamun anu kana akhir kaos disebutna tajibul awal ieu disebutkeun tajibul awal lamun nu tina markaz kana awal kaos disebutkeun tajibus sani. Tadi disebutkeun aya dairah satengahna buleudan tah ieu satengahna buleudan tah upami di sabelah deui mah berarti sapertos ka dieu tah lingkaran ka dieu deui jadi bulat jadi setengahna anu aya ngurung kana jaib tamam ieu sebat jaib tamam tah nu kaluarna tina jadi pertengahanana garis tengahna jaib tamam setengah tuh nu kaluar tina markaz kana awal kaos akhirna mangka disebutkeun tajibu sani ieu tajibus sani tah lamun heuh kana akhir kaos disebut tajibul awal lamun heuh kana tajibul awal akhir ila awaliha ieu sama tajibus sani itu ieu tajibus sani ieu tajibul awal tah ieu tanda anu nomor ka-5 dina rubu anu dijelaskeun dina takribul maksud. Tah ieu mah tak dijelaskeun ieu sadayana aya gunana nalika engke dipergunakeun atanapi ngamalkeun kana ieu rubul mujayyab sehingga perlu kurang dihafal diingat aya tajibul awal ieu tajibus sani duana. Tajibul awal nyaeta anu ka akhir kaos kalan garis tengah tungtung ieu disebut di dieu kadina ieu disebutkeun sitin ieu jaib tamam. Salajengna deui salajeng deui nu kagenepna tah asadisu anu kagenepna rusum atanapi tanda anu aya rubu anu dijelaskeun ku ieu takribul maksud teh nyaeta ajuyubul mabsutoh. Naon juyub mabsutoh teh wahya al hutut al mustaqimah an-nazilah minas sitin ilal kaos. Wahya nyaeta al hututun garis-garis anu lurus al mustaqimah an-nazilah anu turunna anu kaluarna minas sitin ilal kaos tah disebutna gambaran seperti ieu. Tanapi taipan sitin. Nya ieu ka dieu sitin. Garis tiap garis anu kaluar kana kaos irtifa tina sitin sadayana ieu pangguna garis-garis tah. Ya aya garis-garis. Tah aya garis kaluar tina sitin teh. Ieu sana garis tuh. Ya garis-garis. Maka disebutna juyub mabsutoh. Juyub mabsutoh. Ngampilnya tah juyub mabsutoh. Lajeng nu katujuhna singkatna nyata ayu juyubul makusah. Rusum anu katujuh nyata juyub makusah. Non juyub makusah teh wahya al khutut al mustaqimah an-nazilah min jaib tamam. Garis-garis anu lurus anu kaluar tina jaib tamam. Mana cek teh jaib tamam? Ieu. Jaib tamam.
awalna tina markaz akhirna kana awal kawas tah ieu garis anu lurus sanes anu melengkung lamun ieu mah disebatna tajibusani upami ieu mah disebatna tah jaib tamam. Tah kaluarna garis-garis jaib tamam menuju kana kawas irtifa tah kana kawas ieu disebatna kawas irtifa mangka disebatna eta juyub makusah. Tah ieu tah gambaranna sami ieu gambaran sami jadi sami foto berwarna kita sebatkan juyub makusah upami nu kaluar tina sitin juyub mabsutoh upami nu kaluar tina jaib tamam disebatna juyub makusah. Mungkin keur nalika cara ngajaibkeun mungkin nya sebab sebatkeun mujayab teh rubu anu nganggo jaib sabab urangna aya lain dina posisi khotul istiwa maka nalika engkina kudu dijaibkeun upami nimbang kana waktos. Salajengna deui anu nomor ka-8 asaminu anu nomor ke-8 dairatul mail. Mana dairatul mail teh waya kaos min dairatin sagiratin bu'du torpayaha minal markaz kaza 24 ya kada 24 darajat tanah haduma inda sitin wal akhir inda jaib tamam. Disebatkeun dairatul mail teh nyaeta kaos lingkaran min dairatin sagiratin anu kasebatkeun lingkaran bunderan buleudan anu leutik jauh antara tungtung tina markaz kana eta tungtung bunderan teh nyaeta kada 24 darajah tah nya aya disebutkeun tah ieu tah buleudan ieu upami dina ieu tos digambarkeun saos ieu tah jauhna ti dieu ka dieu teh 24 darajah sapertos ieu tah 24 darajah nya di antawisna ieu menurut surut ilmu taqdimin ieu 24 darajah teh 24 darajah jarak jauhna tina markaz kana tungtung dairah tungtung kaos tina dairatul mail ka dieu 24 di dieu ka dieu dina sitin nya kana tungtung kaosna tina dairatul mail 24 ka dieu 24 kada teh 24 nya kalau sakumaha dal 4 kap 20 abajadun dal 4 kap 20 jadi 24 lanceun di huruf pilih cuma tadi dia 24 darajah coba irang etang tah ieu panti dieu ka dieu 5 darajah 5 10 20 5 10 15 20 terus dia tah 24 tah ieu ka dieu pan 5 tah kalebah dieu tapi menurut sapalih di kaol di antawisna kaol mutaakhirin sabab tos aya perbedaan mata bumi rotasi bumi tos benten aya nyebatkeun ayeuna mah nyata nganggona sebagian rubu upami mendakan anu 23 darajah 27 koh surahna posisina henteu pas dina 24 balik aya di posisi belah dieu tah di dieu salih tah palih dieu tah si garis dairahna teh baik dina jaib tamam atanapi dina sitin baik di palih dieu atanapi palih dieu eta teh janten masalah bahkan aya nyebatkeun langkung sae tapi sanes berarti ieu teh tiasa digunakeun nganu jelas upami mendakan rubu anu aya 24 darajah langkung 30 atau langkung setengah darajah atanapi 23 darajah 27 koh lah nyampe 2,5 darajah aya nyebatkeun 24 koh 23 darajah 30 koh atanapi 30 koh kurang salit 27 koh tadi dia posisina dina pas satacan garis salit nah ieu tah nya mangka eta enteuna disebutna qaul ulama mutaakhirin upami ieu dina gambarna nyana ulama mutaqaddim nuturkeun sakumaha anu saya aya dina takribul maksud sabab ieu kada 24 darajah. Jadi disebutkan dairatul mail garis anu leutik atanapi buleudan anu leutik anu awal titik awalna kaos buleudan anu aya tina markaz kana dina jaib tamam 24 darajah dina sitin 24 darajah. Jadi kesimpulanna disebut dairatul mail teh garis anu aya tina markaz atanapi buleudan kaos lingkaran atanapi busur aya disebut buleudan masa pinuhna ieu disebut busur gurat anu melengkung anu aya na tina markaz kana dina sitini 24 darajah atanapi tamam sama 24 darajah atanapi nyebatkeun 23 darajah 27 koh dan sebagian rubu. Terus deh anu nomor ka-8 atasiu nomor ka-8 rusum atanapi tanda anu nomor ka-8 anu aya dina rubu anu dijelaskeun ku takribul maksud ieu nyata disebutkeun kaos asar wae ini kaos asar 2 jadi aya 2 kaos asar sebutkan berarti ya kaos asar awal jeung kaos asar sani tah ieu 2 kaos asar awal jeung kaos asar sani teh anu neuteuk 2 buleudan 2
nu gede duanana kharaja min awal kaos irtifa foto atani ligolebi jujubin muntahian maila akhir nyata anu keluar tina awal kaos mana awal kaos ieu tah ingat anu neuteuk kana jaib pirang-pirang jaib ingat aya jaib tamam nya aya sebutkeun jaib tamamnya aya jujubul makusah aya jujubul mabsutoh ingat nya aya jujubul makusah aya jujubul mabsutoh mata payun tah disebutkeun ieu jujubul makusah ieu jujubul mabsutoh diteuk-teuk ku ieu disebutkeun kaos asar awal ieu kaos asar sani garis anu keluar tina awal kaos anu neuteuk pirang-pirang jaib anu akhirna salah sahiji kana sitin kana sitin tah min sitin mun mustawi sitin anu ukuran tina markaz mimbakap nyata 42 darjah, 20 koh min mustawi sitin sama kaos asar awal. Jadi sebat kaos asar awal teh garis anu melengkung atau napi kasebutkeun dairah anu gede tah gambaran akilah agengkeun lah set tah ieu garis teh lamun ieu teh melengkung da lamun dibuludkeun mah ieu teh agung pisan jadi ngebulud ku tah badag keluar mun ieu sami buludan ieu teh hampir saalit tina buludan anu gede kan kacokat awati dia lamun dituluykeun mah panjang lamun dituluykeun mah jadi ieu teh tah buludan itu lamun dituluykeun mah ka dieu tah badag kitu nya ka dieu tah keluar ieu sami buludan ka dieu tah ka dieu urat nanti bulan nanti nyambung nanti. Nah, jadi disebatkan kaos asar teh kaos asar wae ini teh kaos asar tah ieu disebatna anu tina markaz tina awal kaos pusat awalna kana sitin garis sitin tah ieu sitin anu tina markaz kana ieu teh kalawan hitungan ceuk tadi nyata 42 darjah, 20 koh ya. 42 darjah komo tah tinggal awal tak kaos asar awal nyata anu tina markaz kana tungtungna garis ieu aya 42 darjah, 20 koh cek tadi tah ieu tah panjarak ti dia 5 darjah berarti 10 20 30 40 2 darjah tah 42 darjah teh berarti ka dieu tan aya salita ka dieu tah sabab satengah nama lamun garis ieu tah ieu sakitu sadarjah di dieu ka dieu sadarjah berarti 20 koh tah di dieu ieu 42 pan dieu 40 hiji 42 40,20 koh upami langsung tepi ka dieu berarti 30 koh upami ka dieu 60 koh sabab sadarjah teh sama dengan 60 koh paham maka disebutna ieu kaos asar awal garis anu melengkung anu kaluarna tina awal kaos kana sitin ngitung tina markaz kana eta akhir garis tina awal markaz teh anu awal kaos teh maka disebatna kaos asar awal anu darjahna 42 darjah, 20 upami anu tina kaos asar sani waktu sama kaos asar awal panu bieu anu hiji deui ila kaulin tina kap lam nyata sami 20 genep darjah 30 koh disebutna kaos asar sani tah nu disebat kaos asar sani nyata garis anu keluar tina awal kaos keneh kana garis sitini ngan ngatang tina awal kaosna nyata aya 20 genep darjah 30 koh etang tinggal eta ieu sebatna 5 10 15 20 genep tah 20 genep ka dieu 20 genep terus 20 genep ya 20 genep tadi 25 20 genep, 30 tuh pas tengah ieu tah. Nah, ieu disebatna 20 25 darjah. Ya 25 darjah. Di ka 20 genep, upami tepi ka dieu berarti tambah 30 koh, 20 genep 30 koh. Itu kaos asar awal, kaos asar sani. Mut patokan anu kasebatkeun rubu nama ieu tah, titik ieu tah. Ieu disebutkeun sitin, ieu sanes nu ieu mah kode-kode hungkul. Dua nama tah garis anu kasebatkeun nu di etang nama ieu tah. Ya. Terus di garis jaib sitin teh ieu tah. Terus jaib tamam ieu sanes nu di luar, ieu yang nu di etang. Ieu mah tanda-tanda
kadieuna tanda supaya nguningakeun darjah jeung 5 sakotak jeung sadarjahna terus satengah darjahna upami anu dietang masuk rubuna mah ieu di dieu sami nu dietangna mah di dieu tah kaos asar kaos irtifat teh ieu tah garis anu pelebah ieu luarna mah tos sanes deui eta mah jang supados lebih hartos sapertos etangan ngetang kana darjahna sareng ngetang kana setengah darjahna. Bisa dipahami nya kaos asal awal jeung kaos asal saningkin jang utamina pikeun nangtukeun waktu asar awal sareng asar sani. Salajengna tapi nomor kasabaraha ada kasalapan nya nomor kasalapan nomor ke-10 saurkeun ieu 14 nomor 10 na sabab durasina bisi lamiting sementawis insyaallah dilajengkeun deui dina bagian anu katiluna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.